si AA, si Teteh sing tiasa hiji paham agama, saketan para ulama, para kiai, pepatah ti bapak, ti ibu, ti mertua sadayana gerak didangukeun. Anu kaduana sing adab kanu saluhureun sing nyaah kasahandapeun biasa mere maweh kasasama, doakeun kurang sadayana. Leres kitu Mas. Payus Pisan Channel. Silih asa ase asuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salempang manghadiwang tuduh jalan nyata gerak doman gempang kutumut kadhu nudih gunung komunikasi pola modisi ulang saya bahan selempang menghadiwang terus jalan nyata gerak pedoman tumut kadawu nudih kudu komunikasi pola nudih ulang Quran Karim Quran Alim Quran iman udalan Quran yasir siratona kama syariyan bil'atom Quran yang dihayatkan Quran gafurah Quran yang dihayatkan
kuat kaya rimrotna lupang lempang kaya nimbang Islam iman ihsan ageman tunggal sayang-yana kepada kuat kaya rimrotna lempang lempang kaya nimbang Panggoda setan anu dilakna kalayan asma mantena nu maha murah nu maha sadaya puji kagungan Gusti nomor pang sadaya alam pun ka Gusti abdi sumujud Mungka Gusti nadapi tulung nun Gusti mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya kana jalan anu bener tur lempeng nyatana jalan jalmi-jalmi nu parantos dipaparin nikmat ku Gusti sapertos jalanna para nabi, para syuhada, para solihin, para sidikin. Sanes jalanna jalmi-jalmi anu kasasar lampah, sareng sanes jalanna jalmi-jalmi anu zalim. Para luhun anu kasuhun wening kali nu dipamri kasepuh nu sami rawuh asugri nu sami linggih resim kuning sejak awal miring dedek kanoman nu parantos jatuh rame mugi lungsur barokah Gusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
Ibu-ibu memang di sini good, luar biasa. Daun salam di Mekar Mulia. Mantap. Cakep, cakep. Cakep gitu. Oh, mantap ya langsung. Pas usuk wae. Di calna kakulubut didinya keneh, didinya keneh. Nu ngajawab salam ertu estu sadayana mulia. Amin. Muga-muga hirupna henteu nguluwut. Beda naon meluwut cenah. Apan ayeuna mah unggal isuk teh aya Bang Emo. Nu aya so teh. Heuh aya, ieu mah aya gitu. Sanes di dieu, sanes. Sanes. Di dieu mah tara aremok tara. Sila. Sarila kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sadaqallahul azim. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, amin ya rabbal alamin. Kapilenggahing para ulama, para kiai, para ustad, ustadzah, para habaib, guru-guru ngaji sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kusim kuring dipihormat, urang doakeun ku sadayana ya wargi-wargi sim kuring, para ulama, para kiai di dieu sing sehat wal afiat, amin. Panjang yuswana, amin. Barokah ilmuna, amin. Dipaparin kakiatan kasabaranana nggoni ngatik ngadidik ngaheuyeuk warga masyarakat Mekar Mulia. Blok naon ibu ya teh bu? Bulan? Blok Jumat. Hade pisan blok teh. Blok Jumat insyaallah. Mudah-mudahan para ulama, para kiai teu putus harapan nggoni ngatik ngadidik ngajak masyarakat dina aya jalan anu bener tur lempeng nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salarosna mah teh cekap amin ibu. Ka para kiai teh sing deheus kitu nya. Naon margina penting ilmuna ku urang sadayana. Malih alhamdulillah kasepuhan tadi parantos ngadugikeun tausiahna akang mah sesana. Buntutna upami tadi mah upami lauk jair
pan tadi disuguhan teh urang teh gurame nya gurame tah dagingna tos ku Pak Kiai urang mah buntutna tapi sor Pak Apeh teh tadi teh cicing geus di kardusan anu beuteung ngan lamun 10 menit teu tulus di kardusan teh wayahna kudu 3 jam heug wae di darinya ibu kiat 3 jam ibu mangga abdi mah moal capek-capek 3 jam cek sim kuring teh abdi mah teu peryogi kardus alah aparatur pemerintahan desa Mekar Mulia Bapak Kuwu Bapak Pugu Ujang aya ayanya ya iya dipayun oge teh Bapak Kuwu ya Ujang ugi ya. Alhamdulillah hoyong ngiring cenah alhamdulillah ya nya kameramen ya aya Bapak Kuwu jadi kameramen geuningan keun we da di dieu mah lain Bapak Kuwu kameramen we mah didoakeun augi amin aya Pak aparatur pemerintahan desa aya Paulis teh di dieu mah namina teh Soleh Paulis Soleh jadi Paulis Soleh mah gaduh istri nate istri Soleh gaduh putra Soleh gaduh incu Soleh luar biasa nu mami garentos sadayana ke namina janten bab agung pangaruh teh nami Soleh teh nu panguntung-untung nama nami teh Nana eta untung eta teh Pak Kiai urang mah ya sim kuring galih wata sim kuring galih teu bisa kawas Nana cenah galih kade cenah ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteun tuh Nana mah menang nyokot ulah satoel-toelna ibu lamun lain toeleun tuh ibu mah teu menang noel Nana mah menang ulah saciwit-ciwitna lamun lain ciwiteun dumatak sagala menang dumatak ibu mila dicaroge namina Nana ambeh sagala menang menang disaram menang aduh alhamdulillah para kasepuhan para ulama para kiai kum ibu-ibu pangawasan di dieu cenah aya ibu pangawasan alhamdulillah kempel sadayana tokoh pemuda tokoh masyarakatna sepuh anom jalar istri pinuh itu lebih ka dihadapeun tangkal buah sireum malulu itu di belah itu belah kaler di sisi bari burung alhamdulillah luar biasanya sugerining puji urang sungkepkeun ka Gusti Nu Maha Suci alhamdulillah dina ieu wengi kudrat irodat mantena teu ngimpen-ngimpen acan akang teh ya dina wengi ieu disuhunkeun ku pun lanceuk Bapak Apeh kali Ibu No Kang Tori nya wayahna cenah ieu wengi engke mah di akang cenah ieu etang-etang silaturahmi ka akang pupeurieun unggal poe henteu atuh ayeuna pas ngadahukeun pun anak cenah ieu Neng Yayang wayahna cenah ayi ka ditu insyaallah mudah-mudahan sehat sareng panjang yuswa rada leuleus sales nama kantor ieu teh tapi teu nanaon demi lanceuknya demi lanceuk gitu keun we ai soal engke mulang dibekelan jeung teu mah eta mah kumaha pikiranana wae eta mah mohon teu kudu dibahas eta mah demi keun we insyaallah Kang nya mudah-mudahan ayeuna mah datos dongkap ka dieu nya keun we urang sasiereun sabeunyereun mudah-mudahan aya manfaatna amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah langkung ti payun nepangkeun tangtos we saur bahasa ieu mah tidak kenal maka tak sayang ya kitu urang kenalan heula we nya Bu nya sakedap we wasta sim kuring galih pondokna tina galihna siti pengintennya sok disebat teh galih we tah ngan ieu mah ngaranna teh Yusuf teh ngan ieu mah sim kuring jadi ngaranna galih we galih naon ai galih teh hate gitu ai galih teh hate galeuhna mana gitu tah panjangna mah nastiti teh nastiti naon ai nastiti teh ati-ati ageng harapan ku sasanggem di dieu sim kuring gaduh hate anu hati-hati
Gitu. Waspadanya leres. Jadi sekolah ngeunaan diajar ngeunaan hate supaya jadi jalma anu welas, asih, soleh, berehan, cinta kapapada, nyaahan, ulah jadi jalmi anu goreng hate. Dedehannya. Ya, dedehan jeung sajabana. Kitu pengintennya Kang Tori. Nah, alamat atas aya di dinya di desa Ciranjeng, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah. Akan ge urang teh plung ngawayang tos aya nu pesen deui ka urang teh. Pesen naon Ade cenanya Iraha. tanggal 8 cenah kitu. Nuhun aya deui. Ceu cenah insyaallah teh. Di mana namanya teh? Eta di dinya di Kalapa 2, Hmm, di bener. Kalapa 2. Insyaallah teh ceu ngan kade di dinya mah rada jauh. Lebih Kalapa 2 ke Kalapa 4. Eta teh di Kalapa 2 mu di Kalapa 4 jauh pisan. Ya, alhamdulillah nuhun Ibu Entin nya. Duh, parantos pesen deui. Tangke tos Ibu Entin teh aya di itu teh mohon nya. Mohon. Di mana deui tah? Di Kepuh. Alah ieu tukang sound system. Pokona mah di mana? Apa di Kepuh kan tos tepang. Ya, di Mekarwangi. Ayeuna tepang nuhun. Asa dan asa tos tepangnya alhamdulillah. Keun cak itu buka mah nya.